Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, wassalatu wassalam rasulillah la haula wala quwwata. Puji urang sakeun kadat ilahi kana murbeng alam anu pantos masieun kanikmatkan ka urang sadayana, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat dunya, insyaallah rawuh nikmat sang akhirat. Salam oge sholawat mugia dilungsurkeun ka panutan urang sadayana ti sanes Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga sahabat tug di ka urang sana turut tumut kana ajaran mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Niti wancin mustari ninggang mangson utama, niti wanci awiti Gusti mangsa utama urang tiasa patepung lawung paampor johok patepang rarai dina acara ngaras. Ari ngaras ngandung hartos sadinten sate acan akad nikah ingkang putra sejak sumujur ka indung anu ngandung ka bapak anu ngayuga margi urang gubura ka alam dunya cukal lantaran indung jeung bapak. Sakedeui hapunten kasuhun leres pimanaeun lapatos tangtos hapunten sadaya sepuh sadayana. Mangga rupina sepuh rawuh sadayana acara ngaras urang kawitan sakedik punten kakantun aya paripaos dina aturan Islam ridona Allah aya dina ridho indung jeung bapak. Sumangga rupina urang dikawitan. Nataan kehidupan manusia di alam dunia. Lamun sekurang inget kana lakon anu indung jeung bapak. Pae posok ngabeda jadi anak. Kiwari aya hiji umat anu sasimujud ka indung anu ngandung ka bapak anu yoga. Anu ngarumasakeun manehna gubrak ka alam dunya cukal ati indung jeung bapak. Anu ngarumasakeun manehna gede dididik ku indung jeung bapak. Waktuna ayeuna nu jadi anak sumujud kana jadi indung. Poe Kemis wanci subuh jam 4 medal kalam dunya hiji anak hiji awewe anu ngaranan Neng Lingling tanggal 30 Juli tahun 88. Poe ieu menit ieu sore ieu ieu si geulis sampernik sejak sumujud ka indung. Disaksi ku indung, saksi ku nini jeung aki. Disaksi ku dulu jauh bae nu angga. Bagja geulis anak ucuk ninding.
gelis anak lingling yapcu gerak linggi muntang si basing pageh kasih bapak lingling lingling anak mengpeng eyang hidup ayah keneh gelisnya kesini hidup poieu muntang sing pageh cu anaki katuang rama lingling anaki hidup muntang katuang rama kasih bapak nganung harti lingling pamuntangan hidup di mangsa hidup lalagasan cu sing pageh tuang ramanya lilin hurung reknya angan kahidap di mangsa hidup akhir abi lingling gelis anak poe ieu menit ieu detik ieu si mamah jeung si bapak rek cageun aisan cu hade ulah salah harti gelis anak si mamah teh berat si bapak teh berat biasa ngumpul sarengkak sapari pola hidup ku mamah katingali di imah tapi takdir itu benang dipungkir kadar teu bisa tipai isuk hidup mereka rumah tangga arek kewajiban lingling hampura mama hampura bapak lain dek luas ngecageun hidup gelis anak mangga dilepas ke dibuka sinjangna sinyan ku mama dibuka punten ya lesot kena launan simpen bapak liga dina kursi mamah liga dina kursi neng lingling mayun ka ditu mayun kapal itu kapayun gelis kapayun tersedia mayun kali itu calik cuk lingling gelis anaki ragapkeun ku hidup hidup poe ieu boga maksud rek sumujud ka indung anu ngandung ka bapak anu ngayuga sabab hidupku pura ka alam dunya cukang lantaran indung jeung bapak gelis lingling anak lamun seug inget kan poe harita poe Kemis tanggal 31 Juli pas subuh mangkaning waktu harita si bapak keur nyiar kipayah si mamah keur kakandungan ku hidup disarekeun teu bisa nyangigir teu genah nangkarak teu genah sumawana nangkuban
bari mimiti poe harita subuh jam 3 gelis anaki patuangan si mamah karaos si mamah pakumaha jeung dulur jeung kolot bari munajat ya Allah lamun seunap subuh ayeuna budak abdi kula kubrak kalam dunya mangga ya Allah abdi nampi bari si mamah ngecrakeun cimata harita geulis anaki sok sieun anu de kandungan kumaona bari diriung ku eyang hidup kuning hidup ku aki hidup bari muntang pageuh geulis kana kayakinan mungguh doa jadi indung mat mati geulis anaki hidup ku berkah alam dunia bari lamun lingling kudu apa si mama ngalairikeun hidup ka alam dunya toh pati jiwa raga buyang getih geulis anaki ya Allah tapi si mama hidup nanon kenyawa geulis ngalairikeun hidup ka alam dunya teh hidup ku berkah alam dunya ku si mamah dirorop dimandian diais ditimbang dineleng nengkung lamun lingling kudu apa lamun lingling geus ingat perih hate si mamah teh geulis anaki si bapak lain si bapak model ayeuna si mamah lain si mamah model ayeuna cek si bapak geulis anaki hidupku berkah alam dunya si bapak nyari payah koreh-koreh sok geulis anaki nu jadi indung jeung bapak lamun barang dahar sesa anak lamun make sesa anak tapi ridho geulis anaki si mamah jeung si bapak mangsa keur meujeuhna hidup ku si mama ditimbang dineleng nengkung aya paribasa berang dejeun peting-peting dejeun berang naon maksudna geulis anaki lagu sare si mama hidup hudang diais geulis anaki make sinjang lagu berang si mama sare di mangsa hidup sare ngamandian ngahuapan gede ku gedena geulis anaki hidup sekolah ku diantir ngabeuna lempang ngabeuna diais di akon balik ku dijemput acan jajana acan kahayana warek nanya ka hidup lingling geulis anaki lingling geus dewasa kieu geus bisa merenaon ka si mama geus bisa mulang tarima naon ka si bapa sanajan hidup buru juru bro dipantok ngaler tengah imah mah bisa mulangkeun kanyah indung jeung bapa tapi dipamrih ku si mamah jeung si bapa hidup jadi awe anu sajati anu bisa ngabakti kana harga diri jadi istri solehah bager bener pinter cager tur singer eta pamenta indung jeung bapa lain menta dunya eta pagawean si mamah uih kepada mana si bapa ngurus hidup
nyarki payah nete akar ngembing jangkar ini subuh datang poek ngabela anu jadi anak. Lamun si bapak rek barang tuang di jalan pun inget ka anak terjadi gelis anak king dibakal ka imah keur jadi anak. Mata lingling ulah nitip ka hidup kade hidup ulah rek nukang nongong kanu jadi indung jeung bapak. Lamun budak geus nukang nongong ka indung jeung bapak daguan awal akhir azab Allah nu bakal datang tumbi bakal di urang. Gede ku gedena enak hidup buka kaya rega rumah tangga bapak dimangsa lingling rumah tangga dimangsa lingling ria-ria lingling hayang anu bari teu nyaho kumaha si bapak nyarki payah urang mah tinggal namprak tinggal menta kolot mah jadi anak asal ngagugu kana kahayang kolot eta lingling gelis anaki hidup nyalikan sinjang 7 lambar ieu waktu anu 7 poe anu katincak kurang sapoe Senin Salasa Rebo Kemis Jumaah Sabtu Minggu kuy di Senin baheula ieu hidup can gubrak alam dunya. Ye sinjang dianggok ke si mamah satahun sakali di mangsa riung mungpulung jeung keluarga. Tapi begitu hidup gubrak kalabrunya ye sinjang dianggok goyang getih ku si mamah, dianggok pangais, dianggok sagaruk ridho si mamah. Ling-ling harga beut. Warek naros ka hidup. Hidup timiti isuk rek rumah tangga umur geus 23 tahun berarti si mamah jeung si bapak teh ngatik ngadidik salila 23 tahun geus bisa nyenangkeun can ka si mamah geus bisa mere naon ka si bapak warek naros iwati si bapak mah peta teh hidup sakali deui sing nurut kana kahayang indung jeung bapak tapi timiti isuk hidup kunurut kasalaki sabab eta panutan hidup di alam dunia hidup aya kahayang dina poe ieu sejak cumorios ka tuang rama sareng tuang ibu mangga lingling mayun ka si mamah cuk mayun ka si bapak tengah-tengah geus Bismillahirrahmanirrahim. Mama, Bapak, sejak unjuk uninga rahing dina dinten ieu abdi sejak ngalaksanakeun akad nikah. Neda widi sareng neda doa restu ti mama sareng ti bapak. Kalayan neda dihapunten margi salami ieu parantos ngarepotkeun ka mama sareng ka bapak. Mugi sing ridho galih jembar manah dina dinten enjing utamina kanggo bapak mundut dipangwaliekeun tawis pangbakti sareng hormat tilawat putra
Dadi Widi bade ngawasu dampal sampean mama sareng bapak. Mugi Gusti Nu Maha Suci nyaksani kalih ngaijabah kana pamaksa dan putra sareng ngabalas kana kasayan mama kalih bapak. Anu parantos ngurus ngadik ngadidik abdi. Hapunten mama. Hapunten bapak. Bagja hiji anak cumarita ngerumasakeun ge dosa kana jadi bapak mangga sepuh kadalkeun namanya tuang putra nyungkeun dihapunkeun nyungkeun doa oge nyungkeun diwalian dina dinten enjing mangga diwalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ling, ku bapa didoakeun, ku bapa dihapunten bapa oge sok kadang-kadang kalingling teh kawas kaputra alit bae kadang upami aya nu kalepatan bapa nyentak lingling bapa hapunten sareng mama pilih aya dosa ti bapa kalingling bapa oge hapunten oge lingling bade ngajak ka rumah tangga enjing bade diakadan mudah-mudahan ku bapa lingling didoakeun sing lungsur langsar sing rumah tanggana saur sepuh teh mah sung duki ka akhir hayat oge lingling dibabarikeun nyiar ilmu eta nya rezeki eta nabi dibabarikeun neangan atar syarat-syarat kangge bekal hirup di dunia sareng di akhirat kangge bekal ngajalankeun jalan-jalan agama Islam. Minggu Bapak didoakeun cing sehat salamina yang ngayakeun rumah tangga teh cing mulus rahayu berkah salamet ling salasna Bapak panginten hapunten deui mung sakit kieu wae dina ngayakeun kagiatan ieu oge panginten ni kapayuna da intina dina rumah tanggi mudah-mudahan lingling sing rumah tangga lingling sing dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala sing turut oge sok sanaos da ai bapa mah sanes tega ngalepas lingling kapayuna panginten tos tanggal waler suami ku kituna panginten da ai bapa ge malepas kitu bae didoakeun sakali di ku bapa cing dilancarkeun urusan dunia jeung akhiratna cing dilancarkeun jeung akhiratna ku bapa sareng mama sakitu bae sakuatna hati jadi indung sakuatna hiji lalaki cenah lalaki pantrang kudu ngorolkeun si mata tapi dimangsa jadi anak mata dihampura gubrak si mata eta kena lakunan ciciren kanyaah jadi indung jeung bapak tamplok ka hidup aya kahayang sejang wasuda pas sampean cana geulis ituna cana caina dina baskom simpen di dieu
rawuh dapa sampean tuang ibu dua nana gelis anak sarengkeun angkat wasu sing bersih ibat bersin hate si mama sok sok gelis sing bersih dampal sampai nu jadi saksi di mangsa si mama ngais hidup dampal sampai nu ditincakeun kana jagat di mangsa ngagenong hidup angkat sok lap sing garing gelis angkat doang sok lilap iya gelis angkat dina lahunan ya dina lahuna simpan ngan kapayun mangga lungsurkeun yang lungsurkeun dua nana prak hidup sumujud kotong ibu nu ngandung sujud angin ka Allah sok sumujud nyuga dia bener kasih mama rumaoskeun agong dosa asa cikeneh ling hidupku mah dikakandung masa kakrek kamari ya Allah hapunten di mangsa abdi ngati kadik putra rumaoskeun ngiling ageng dosa lugay cuk lugay tetep si mamah sing memet sing geget rangkul gelis anaki bang rangkul si mamah rangkul si mamah gelis anak duh mama abi hapunten bagja ling kira sujud nu heman ke diri abdi dia sepinuh kasih dijaga di patut cekap gelis anaki ngalih ka tuang rama ngalih mangga rawuh dan pasapena rawuh sok sing bersih dapal sampean nu jadi saksi di mangsa si bapak nate akar ngebing jakar inu subuh datang pek nyar kipaya mangga diangkat gelis anaki mangga lungsurkeun sok sumujud gelis kasih bapak rumah sumujud gelis sumujud mangga segelis musuh anu dosa lugay rangkul gelis anaki bahagia ling hampura bapak berat bapak teh gelis ling anaki para tos cekap gelis reret palih kenca rek palih itu
kalau itu sah itu gelis anak king anak sepuh yang hidup gelis anak king rangku gelis anak king rangku si abah rangku si abah hapunten ling abah sing sehat sing bagja abah doakeun ling bah abah jimat abdi abah karuhun abdi parantos sekali ke sana mangga sami ya hidup parimana uana mang eta ya uana mangna daya atas bah kalinya lingi bah lingi manggelis anak yang gede punten Pak Ustad sekedap kapal dia Pak Ustad ambotan kawakal simkuring karasan payunen neng ling aya cai saring kembang cai kang bersih diri cai kang ngahirupan diri mudah-mudahan cai ieu sing jadi kahirupan hurufna urang sadayana utamina calon panganten teh sanes rupina pamonut anu gunung maksad sok sanaos doakeun putra mah sasepuh kapungkur nanging punten langkung matih ti ibu ramana lain talepatna rupina Pak Ustaz waktu ieu nyungkeun dibagjarkeun cai ieu ngalangkuan doa ti Pak Ustaz mangga kamar sa Pak Ustaz dihaturan. Alhamdulillah rupina taruh lajeng karena acara siraman disimbuh ku cika dedeh disiram ku cikanya ti ibu ramah hidup kalih warga hidup ayang hidup Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga sase mah masuk majang sok mangga dikawitan bismillahirrahmanirrahim emot teu kapungkur teu alit ibakna si mama emot teu kapungkur ibakna si mama emot teu nya sok bismillahirrahmanirrahim disiram ku cai kanyaah disimbuh ku ceudeuh tawis kanyaah teu jadi indung kan diri anak mangga bangga tos sun tangan neng sun tangan kasih mama sun kening neng bangga kapal dia sami pak 3 kali bangga mangga anu sanesana bade ngiring ibakan mangga Ibu Rias punten
Mangga bibina sok bibina uana asal sote panayagan tekengeng. Mangga. Sami 3 kali Pak. Anu sanes mung sakalinya hawatos. Nah bibit. Kang Oleh punten Kang Oleh sinjang di bulan-bulan Kang Oleh punten. Bantosan Kang Oleh. Sakali sepuhnya. Sakali. Mangga suntangan enggak? Suntangan enggak kasih aki. Sun kening ki, sun kening na. Mangga sami. Sakali sanes. Punten nyungkeun di bulan-bulan di ya. Sinjang pun. Pak, suntangan heula geus. Bagja Ibu Rias, Pak Ustad punten. Pak Ustad. Tos artinya hawatos teh diseut. Bagja serunya geulis anak king lingling. Punten sinjang canaka dieu. Genep mau genep dicarakan bagja nya ucu bagja nya geus ngagubrekeun Cisocak bibirakan awak salira hanya doa itu cu ya bihidap cu bihidap gelis anak tetep tinggal bihidap baru pina dipungkas ke ruku Pak Ustad, dipungkas ke Pak Ustad mangga karena itu biasa guna ya terakhir Pak Ustad ayo kereta ya mangga bibina Pak Ustad terakhir kami terserah sanasa mangga namanya Pak Ustad sakali ya wato sos cekap Parwiyaga beli pada ngiring morok sinyang ka dieu kepal Kang Timin Kang Yaya mangga terakhir atas akhirnya ya terakhir Pak Ustad bang iya terakhir insyaallah urang pasian doa anu mujarab ku pangrasa Pak Ustad alhamdulillah mama ngalih ka predi itu punten neng iya nak pernah punten bapak lungsur tekengkit takir nah sami mama lungsurkeun ieu panangan sami kana angkat si mama ninggal ka ditu ninggalna kali itu ninggalna ya disiarkan di Indonesia tahun 3500 ya tak enak sun damisna kuduaan si neng lingling sun kuduaan sanes mama jeung bapak sanes engke mama jeung bapak mah teh sareng si neng mangga mama jeung bapak ayeuna mah si neng lingling sun kuduaan kalau kudu dilesetkeun nengnya beli kitu sok neng sok sok kadi ninggalna ngaduk neng
ningan kan itu ngadek neng gelis Robina wajah separa kanca asmana ti Keluarga Besar Lingkung Seni Sabdaguna kebarengan sareng Keluarga Besar Bapak Wali Sokola Wargi abdi kasuhun mudah-mudahan izin teluang ke urang sadayana mudah-mudahan sinya pangabut urang senal resepina manaeun lepat tos tangdos Robina abdi kasuhun sakti hatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aya kanya punten neng punten sanes tas ya tapi punten cingsan keng sinyang ieu pami istri lelengohan bakal gaduh caroge pami istri nu kengeng bakal gaduh putra deui nini ge bakal gaduh caroge gaduh nikah deui sakedap ngalungkeunna nongongnya nongongan nongong keum heula kana cai nyanung kana pagawean keum heula keretan di katilunya siap nongongan detan juga pamit tacan tilu tacanya hitung mundur 3 2 1 tacan hiji tacan kena kompak ulah nia kade sanu kengeng eta bakal nikah deui sanu kengeng eta bakal gaduh putra deui 3 2 setengah 3 jadi guys sok cing basuh ngalih tadi kalah tadi tuh eta ini dinya suka nu budak deui ma bade biasa ke putra deui siap neng 3 2 1 tareh kawin bade pak kaulan pak diakon pak sabi kamera pada diakon tuang putra diakon yang liling diakon cana kalebat kamarias diakon sabisan kami diakon ke sarogena orang mana tah sok mangga digendong mangga diakon mangga dak hayang ngakon si bapak aneh kalian kayak neng ditaekan gue sana waktu saya ya ada sareng saya sok mangga kamera siap mohon ya Robina Susatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.